Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing solih-solihah. Patepang deui sareng Bu Elin dina pangajaran bahasa Sunda pangajaran 4. Sateu acan urang diajar, hayu urang ngadoa sasarengan. Dikawitannya ku Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Nah, dinten ayeuna Ibu bade ngajelaskeun ngeunaan kalimah ngantet lalawanan. Sateu acan lebet ka pangajaran 4, tiasa dibuka bukuna halaman 31. Nah, kalimah ngantet nyaeta kalimah majemuk anu eusina 2 kalimah atanapi leuwih anu disambungkeun jeung kecap panyambung. Jadi kantet teh hartina gabungan atawa digabungkeun. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kalimah ngantet yaitu kalimat majemuk yang isinya 2 kalimat atau lebih yang disambungkan dengan kata penghubung. Nah, yang akan Ibu bahas hari ini tentang kalimah ngantet satata atau sajenis lalawanan. Nu tiasa ditingali ku hideuk di buku basa Sunda halaman 31. Kalimah ngantet satata atau sajenis lalawanan nyaeta eusina tentang 2 kajadian anu papalimpang atawa sabalikna. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, kalimah ngantet satata atau sajenis lalawanan yaitu isinya tentang 2 kejadian yang berlawanan atau sebaliknya. Kecap ngatet penghubungnya yaitu ari, tapi, sedengkeun, ngan, padahal. Nah, di dieu tiasa ditingalinya perhatoskeun ku hideuk. Kecap ngantet penghubungna teh ari, tapi, sedengkeun, ngan, padahal. Nah, di dieu Ibu gaduh 2 contoh ngeunaan kalimat ngantet lalawanan. Nu kahiji, Bapa keur ngumbah mobil, Ibu keur masak di dapur. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, Bapa sedang mencuci mobil, Ibu sedang memasak di dapur. Nah, 2 kalimat ieu teh ngabogaan kagiatan anu beda atawa sabalikna. Ayeuna 2 kalimat eta urang gabungkeun atawa antetkeun. Jadi Bapa keur ngumbah mobil, ari Ibu keur masak di dapur.
Nah, kecap ari anu dipasihan warna biru, kecap ari di kalimat eta nyaeta kecap hubung atawa kata hubung. Ieu contoh nu kadua. Abdi kelas 4 SD. Raka abdi kelas 6 SD. Nah, di dieu ngabogaan kelasna beda. Tingali Raka namah kelas 6 SD, abdi namah kelas 4 SD. Nah, ayeuna urang gabungkeun atawa diantetkeun kalimatna. Jadi abdi kelas 4 SD sedengkeun Raka abdi kelas 6 SD. Ayeuna lebet ka pangajaran 4 ngeunaan pakasaban. Nah, ayeuna ibu bade ngabahas ngeunaan pakasaban. Pakasaban atawa patukangan nyaeta pagawean anu dilakonan ku manusa pikeun nyumponan pangabutuh kahirupan sapopoe. Pakasaban itu pekerjaan. Jadi pakasaban itu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, jenis-jenis pagawean atawa pakasaban teh aya 2. Nu kahiji pagawean anu ngahasilkeun barang. Anu kadua pagawean anu ngahasilkeun jasa. Di dieu aya pagawean anu ngahasilkeun barang. Nah, nu kahiji pagaweanna nyaeta pamayang, patani, jeung tukang mebel. Pamayang teh tukang ngalalauk kerang atawa hurang. Nah, patani mah biasana ngahasilkeun pare, sayuran, jagung, jeung sajabana. Lamun tukang mebel ngahasilkeun meja, kursi, panto, lomari, jeung sajabana. Salajengna jenis pagawean anu kadua nyaeta pagawean anu ngahasilkeun jasa. Nu kahiji dalang, tukang ngalakonkeun carita wayang. Nu kadua kusir, tukang ngadalikeun kuda. Nu katilu pilot, tukang ngapungkeun pesawat terbang. Ayeuna ku hideup tingali halaman 38 tentang Mikawanoh. Tapi sateuacan ningali halaman 38, cobi tingali heula contoh Mikawanoh istilah patukangan. Nu kahiji paraji, tukang ngurus anu ngajuru jeung orok. Eta ngahasilkeun barang atawa jasa? Cobi ku hidup jawab. Paraji ngahasilkeun barang atawa jasa? Jasa, bener. Nu kadua jagal, tukang mencit sasatoan, sapi, domba, munding. Eta pagawean anu ngahasilkeun barang atawa jasa?
Jasa, bener. Nu katilu kuli, tukang buburuh kasar, pagawean nu ngahasilkeun barang atawa jasa. Jasa, bener. Nu kaopat, kuncen, tukang ngurus kuburan. Jasa atawa barang? Jasa. Nayaga, tukang nabeuh gamelan. Jasa. Pamayang, tukang ngalalauk di laut. Barang nyaeta ngahasilkeun lauk. Nu salajengna masinis, tukang ngajalankeun kereta api. Jasa. Salajengna pandai, tukang nyieun parabot tina besi. Nyaeta barang ngahasilkeun peso, bedog jeung sajabana. Nah, ayeuna ibu bade ngajelaskeun ngeunaan nuliskeun kecap rajekan Dwi Purwa. Hidup apal naon kecap rajekan Dwi Purwa teh? Kecap Dwi Purwa asalna tina kecap Dwi jeung Purwa. Dwi artina dua, Purwa artina awal. Jadi kecap rajekan Dwi Purwa nyaeta kata anu diulang dua kali kecap awalna. Kata yang diulang dua kali kata awalnya. Contohnya, contoh kecap rajekan Dwi Purwa seperti tatajong, sesepak, kokotor, papait, jeung sajabana. Tah, di dieu tingali dicontonna tatajong. Tatajong ieu awal kecapna nyaeta tajong. Ngan ditambihan rajekan Dwi Purwa yaitu menjadi tatajong. Terus sesepak. Kecap awalna nyaeta sepak, ditambah rajekan Dwi Purwa jadi sesepak. Nu katilu kotor, ditambah rajekan Dwi Purwa jadi kokotor. Nu kaopat kecap pait, ditambah rajekan Dwi Purwa jadi papait. Kumaha ngartos sadayana? Ayeuna tah ditingali tugasna nyaeta mengerjakan tugas halaman 31 tentang kalimah ngantet lalawanan dan halaman 40 tentang kecap rajekan Dwi Purwa. Tugasna dikirim ke Google Form ya, soli-solihah. Dan juga jangan lupa tugasnya dikirim dalam bentuk foto ya. Nah, kita akhiri saja kegiatan pembelajaran bahasa Sunda di dinten ayeuna. Mudah-mudahan hidup ngartos sadayana naon anu ku ibu didugikeun. Ayeuna hayu urang tutup kegiatan pembelajaran bahasa Sunda dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun soli-solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.